Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Insyaallah daramang sadayana. Patepang deui sareng Bapa dina pangajaran basa Sunda kelas genep. Dina denget ieu insyaallah ayeuna hidep sadayana bade dipasihan pangajaran basa Sunda anu materialna ngeunaan istilah teknologi. Teknologi aya kusabab ayana globalisasi aya globalisasi salah sahiji pangaruhna nyaeta seueur teknologi anyar. Kahiji, ayeuna hidup tiasa nonton di YouTube sadayana di seluruh dunia kusabab ayana teknologi nyaeta internet. Kusabab ayana internet urang tiasa berkomunikasi, tiasa ngobrol sareng sadaya rencangan nu aya di luar negeri. Internet naon? Internet nyaeta jaringan komputer anu nyambung ka sakuliah dunya. HP ayeuna oge hidup sadayana pangajaran jarak jauhna ngagunakeun naon? HP telepon genggam, telepon anu dicekel ku panangan. Ku HP oge urang tiasa sagarupi, tiasa nonton, tiasa komunikasi, atanapi tiasa ngirim-ngirim email. Paterasna TV eta oge salah sahiji istilah teknologi. Atanapi kulkas paranti niiskeun atanapi ngawetkeun dahareun. Kinten-kinten naon deui istilah-istilah anu memang aya patalina jeung teknologi. Sakitu wae materi dina dinten ieu. Hatur nuhun, mugia bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.